Kuburan aya kuburan anu dibangun, aya kuburan anu teu dibangun. Berarti lamun dibangun di tanah pribadi, silakan bangun. Lamun di wakaf umum haram dibangun. Haram sing hade. Bapak urang dikubur di wakaf umum, awas. Ulah aya nu ngabangun. Ngabataan bae ge ngabataan sisin haram. Duraka sia. Cukup jang kana neraka ku ngabataan eta bae. Haram atuh teu beunang. Sebabna nu Allah kan eta mah. Manya kurang dicirian jadi nu urang. Tanah wakaf nu Allah. Mantak aya teh jelema nu sok hayang ngabata sagala di tanah sorangan lamun deuk. Eta mah tanah umum. Temenang teman wakaf umum temenang dibangun di cirian ge temenang mun endek cirina awi bae ketika orang ziarah aya cirian geus awi ke rusak gitu deui ke kebal-kebal banyak ge embung ieu ziarah lah ya teh emang nu resep jarah mah kan anu nyambung rohna. Resep zarah teh nyambung rohna jang itibar zarah teh. Anu nyambung rohna ka akhirat. Sambungkeun urang zarah ka bapa, urang zarah ka emak, urang zarah ka guru, urang zarah ka saha bae hayu zarah. Nu resep zarah teh ahli Allah. Urang mah ka babawa kunya anak zarah ge. Nu ngajak eueuh urang wauh henteu teh hayang zarah. Sia kuari teu zarah, nu ngajak. Kiri masih getol, aya nu ngajak aing, bari mah henteu. Atuh sia bae sorangan jadi najis aing. Teu aya ge zarah tuh. Kuatak aya na jelema ahli Allah ngajak zarah milu. Eueuh nu ngajak teu milu. Cenah di lembur kula aya nu sok ngajakan zarah, eta nyana nyahoan henteu tah mah. Eta mah bisnis. Lumayan tah mah lumayan, oh masalah eta ge kos kitu ge. Yo masalah. Atuh hayu bae heulana. Masalah hayu bae. Sugan bae atuh teu kapanggih jeung arwah ge kapanggih jeung kuntilanak. Nah, ieu kuburan. Aya kuburan dibangun di tanah milik cara di Mesir. Di Mesir teh kuburan dibarangun Imam Syafi'i. Terus Imam Suyuti terus Imam Waqi dibarangun kiai-kiai make kubah kuburanan